naon teh tos lami. Aa sareng Eneng teh ku si teteh di warang enggal-enggal nikah pendapat aku maha. Nyai pendapat ama da emang saawalna atau serius itunya kaneng ena upami si teteh kaneng mi warang seriusnya pasti serius udah badelah ka bumi atau naon mah bade ngayeukeun boh kaneng teh salares-laresna gitu. Malahan mah niatannya kaneng teh hoyong satereh nama atau saenggal nama nya aya kumaha lah samodel hoyong tunangan atau naon da ge mau mungkin gitulah hubungan ukur non heureuy atau naonna pasti aya maksud serius nama gitu. Nya saya sih teteh neng kaneng terus neng nyampaikeun ka jadi terang jadi teh ka motivasi nya semangat we gitu. Mohon atuh ari kitu mah. Mau naik kitu mah sampai neng ulah ka bumi bade nelaskeun padamelan teh kuno sanes kewe wengi atau tabuh sabaraha lah amang ka bumi nyarios ka teteh kitu nya. Mohon atuh Neng heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kala-kala, lengkap. Bos, ayo barang teh kiriman ke mana, Bos? Barang teh ke material Cikeke, daerah Legok Hangsir. Aku maha, Bos, yuk ngiriman aja. Ayo, pas kibikan aya. Aya, luwih lah ya. Bisa kirim aja. Duh, hampura apa? Ieu izin heula. Sok, iya, baru keur dibungkus. Hampuranya. Siap, sok. Duduk. Iya, ngopik, angkat ngopik. Ketik deh, angkat. Ngajegak cangkeng aja. Kolot atau dajeung mah cangkeng kalah ieu ya. Eta pengoyoan ke. Koyo. Kolot mah teu cicing we. Ajeng kak. Kudu ngoros. Ngeri Kang Nano. Duh, tarik teh. Iya. Hampura atuh. Kolot atuh mah cicing deui mah. Kolot mah. Ada mau duit tuh. Geus. Sasangklong sia teh. Hampura geus. Geus mah enak ya isuk cager lah, geus. Alah. Tuluykeun itu kumaha? Heeh. Kompek teh tanah awas anu ieu. Yang hak euy. Ayeun bray, didinya beungeut sing anu baringung kitu. Kunaon eta naon sok ngobrol. Iya, Kolot dia. Kieu Kang Ano kan di teh lah budak ngoranya geus kuduna kawin, boga kabogo bieu datang ka Oh, pagawean. eta calon teh. Heeh. Halus, gelis soleh teh budak. Ngan masalahna mah kieu. Kumaha? Manehna teh bieu teh ngomong cenah lanceutna nyerag cenah abi gitu ditah ka imahna. Keur ka imahna tuh? Da emang serius gitu ka manehna mah cuman kawin mah nya modal naon atuh mah tak gawe ge ukur kieu. Maneh nu ngaranna maneh misalnya geus niat dek ibadah da kawin ibadah Bos. Nah, eta kabogoh gitu teh, Bos. Kan ku lanceukna dititah kawin wae, kapaksa. Kudu siap segalana. Tah, Bos kan segala aya. Datangan Bos ka imahna, Bos. Apa gimana? Apa? Udah dia anter. Asli. Pasti aya jalana sok kudu percaya maneh. Amin. Asal niatna alus we maneh bukan alus eta niat. Geulis ya we. Nya ari rezeki mah meureun nuturkeun lah kayak gini niat urang nangis alus mah meureun. Mah aku percaya gitu nya. Sok we nama yang gawe ciketo kamu iyalah bantuan doa aku di dieu nya. Bos, mana ngirim teh itu geus nelponan ae, Bos. Atuh apa. Iya lain. Duduk. Karena wana atuh da menuju nyo HP ya teh ngitung. Urusan saya we pi duiteun mah. Lain. Iya. Kaspon wae barang hakan we loba teh gadag tuh bener. Oh kadang itu rapih gitu. Mana meureun eta Naon? kasbon. Sabaraha? 300 lah 300. Wah.
Geus aing mau gadag deui ya. Gawe setengah poe wae. Iya. Erek dibawa teu syukur. Sabaraha cing ningali. Tong nong teh mana? Lain bisa dibelena saeutik. Tah. Edek mah bikin deui ka dia. Di bawah. Nuhun bosnya, di dieu nya. Ini. Kau belum anak buah kitu patut. Teh sopan pisan datang-datang. Nah, aing teh ngan apa-apa. Nih bos. Si brother. Bray, kumaha? Kemana wae? Iya, nu nanyakeun pesanan teh geuning Wah, kita eta ngobrol. mah. Aya santai. Aya? Cing mana bisa ningali teh? Ay. Eta aya masalah hargana kumaha? Sama mah bisa diatur nya. Aya sih duit ieu mah. Aya. Wah, baik euy. Cing atuh nya cek heula barang. Ieu mah barang gurih euy. Anjing. Aslina. Oh, kalian Dicek heula nya wah, di dieu. cek. Kumaha bogoh teh? Ieu mah euy, sakalian ku di dieu urang pake ngalamar gitu. Anjir. Ya, cocok Ai, bener. bener. Tuh, cing orang cobaan heula ka di dieu nya. Kumaha kamu kan? Sate. Ada teh. Wah, geus cocok we. Ka bogoh di dieu pokoknya pasti daekeun. Aya mah. Aya kalem ieu tenang. Ahai, mana cik? Nah, aya duit mah ieu. Duduk. Murah Anggonya. Sama halus barangna. Nah, hatur nuhun pisan ya, brother. Siap. Pake ku di dieu ye. Kepenting ka ditu. Tadi borang udah datang, nita tadi dia. Hui, ieu mah jadi sigana masugan we daekeun Doakeun kudu dia mah. Tah, iya bos. Gimana bos? Siap. Tun. Teh. Aya agan mangga kalebet. Ya mangga. Bos. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Ya mangga Can. Assalamualaikum. Ya, Teh. Asalan mas kieu ya teh kedatangan tamu juragan badaya naon kan? Iya teh. Ayo grogi. Nya. Hirup teh geus naon deui lah nu dituju. Nya. Usaha ukur. Nya maju. Duitnya kurang-kurang teuing gitu. Hiji geus bosen ngalagasan wae teh urang teh. Oh gitu. Boga adi teh teh. Mohon. Tah, Ya. kumaha tah kira-kirana? Saya malah masalah kawin mah yuk mah nyeun di mana loba tanah mah. Erek kawin isuk pageto ayeuna keneh oge ayo gitu. Kumaha mana si tetehna teh? Aya di bumi Aya nuju di kamar. keruan lah ngobrol panggil. Nis, kade sakedap ya happy obrolan. Tah, iya bos. Anu diobrolkeun teh, awe ieu jernihnya. Bos. Naon? Ningali nu jernih kieu. Bos. Weh. Bos. Bos. Weh. Naon, bos? Naon? Si Mai guys. Aduh. Ya, halusnya barangna nya. Halus ACC lah. Atuh. Teh. Geus kawin, bos. Ya, siap. Jadikeun, bos. Kemana teh? Kumaha geus we jeung ieu? Alim atuh teh Ieu mah geus puguh. Geus mah gawena bener, bos deui rek neangan nu kumaha deui. Alim teh abi mah geus teu lagi kitu. Yang ditempo beungeutna, nu penting mah masa depan. Alim geus kudu daek jeung ieu nya, pokona kudu daek geus tong kudu ngadaguan deui nu teu pasti. Alim atuh teh. Nyang kita teh eungap. Teh atuh teh. Teh teh ngahariwangkeun teh. Yang satu kumaha teteh. Sok benernya kudu daeknya. Nya kumaha teteh we. Kumagan ieu jenis tangis daek. Rek iraha. Bos, gaskeun, bos. Erek isuk, erek pageto, rek ayeuna oge hayu jeung agaan mah. Si Neng erek kiraha, kira-kira teleponkeun WO lah. WO. Sok atuh siapkeun isuk we nya. Isuk, Isuk. maneh? Siap. Nyiar perangkat alat Siap. sholat. Siap. Dia. Mana, Teh. Teh? Nah, Itu teh.
pekahna hayang naon neng? Hayang bumi. Sok di mana? Seberapa lantai? Sok hayang emas 24 karat 1 kilo. Yuk, jeung agan mah. Sok tuh neng nyarios hayang naon? Ya Kang Pugu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek aya naon deui ka dieu da seni sama geus dijodohkeun jeung juragan ka ditu Indit. Indit ka ditu. Aa. Lain saukur cek beja penyanyari ku cinta mah alabatan dipegatkeun urat mula tiap langkah asa kenapa letah asa hese dek ngecang ki aning balu karna hirup heureut pakeun pungsat bahan mah kahayang ditungtung langit tapi moal kahontal ku jalma sangsara siga abdi tapi dah hate ngaranna ge hate hese dek dipampalerkeun. Ayo kalungna berat. Neng atasan heula neng. Amat tega kan neng teh. Niat ya neng norek tega ka ama tadi ka bumi ningali jeung si Asaha eta. Aku urang kumaha ngabelaan ka neng. Eta mah sanes saha? Arek nunjukkeun tadi niatna mah. Tapi nengna nah jadi kadon ka kieu. Sok salahna di mana gitu. Taya neng buktos keseriusan sok recok yang lain. Tuh kan nyak we nama tos lah da upami jodoh atau naonna pokona mah salarosna serius we kan nengnya kata mah bade kumaha kapayuna mah tos aya nu ngagikeun nya. Apa? Sabar ya mah. Segala salah ya tadi mah. Tong ada banget teh pasti mesti Gila euy. Action. Silakan. Iya kalungna tadi mana? Action. Action. Apa?